Punten A, tahu lokasi ini nggak? Makasih A. Punten A, tahu lokasi ini nggak A? Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru. Apa sih si Aan sih? Jelema Ih. naon? Tuh di ditu Tahu tuh. lokasi ieu. Hah di ditu. Ih, makasih A ya. Iting Makasih. bating-bating dia. Kan itu gila aing nempon ge. Punten A. Masya Allah ka pangeran. Ieu nu ti mana? Kasep amat saha nu nyiptakeunna? Kumaha eta nyieunna? Nyiram naon eta kolot baheula? Naon Tahu lokasi ini nggak? Oh lokasi ieu palih ditu Ieu Kasep lokasina. Ieu mah ngaranna Duta Indah. Ieu nya kasur nomor 1 di Kota Serang Kasep. Ayo asup yuk. Ih gemes saya Bagus gerak. Di dieu mah hargana ge mulai ti 300.000 bae. Jeung dia bisa custom hayang kumaha-kumaha bisa, ukuranna kumaha bisa. Garansina 10 tahun bayangkeun. Wow, lama amat itu. Oh lah, lila kan? Sia ngapain cubit-cubit aing? Si anak Kasep. Ai si anak butuh kasur jeung naon yeuh? Jeung kos-kosan, jeung imah bisa bahkan ya jeung kukudan ge moal ancur tuh. Bahanna ge ngeunaheun. Jadi jeung kukudan ge moal ancur tuh. Yeuh harga bantal gulingna ge mulai ti 35.000-an bae. Kumaha teu murahna coba? Tenang bae, lamun misalnya arek meser nya ulah khawatir, di dieu bisa dikirim. Jadi si Kasep tinggal nungguan bae di imah. Teu perlu ribet bawa kasur gede-gede karena di dia sudah dibikin praktis siga kieu yeuh. Tuh kan bawa motor ge bisa ieu mah. Yeuh alamatna ingetkeun ya, tandaan ta. Di depan Unip Untirta, Jalan Sempu Gedang, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.